selaku ece. Terus aremang teh acan. Atas. Cik, Dedek. Terus emang teh acan. Atos. Terus emang teh acan. Acan. Mam naon tadi, Dedek? Dedek. Mam naon? Mam sangu. Pasti mam sangu atau banyak mam udah buaya. Tah, kumbar teh Pinky dina diten ayeuna teu aya. Janten kage ngajar teh digentos heula ku ece. Tos terang cik saya ece. Saha ceuk namina ceuk? Ece teh wastana teh bener-bener teh ceuk. Kita sih ka dieu teh kana kapal. Kumaha tuh Kapal na? pribadi dugi ka dieu teh ti tasik dugi ka dieu teh ece teh ngat. Tuh nya. Ayeuna urang diajar heula nulis ya. Urang diajar nulis ece terus teh spidol. Spidol ajaib ya. Gerak-gerak tinggal spidol ajaib ya. Urang nulis spidol Ajaib. spidol ajaib kali kena ya. Urang tulis tang ieu mah da boleh bisa dipake nulis. Salah ku ieu we tah. Bece teh nya nu kadua aya spidol ajaib. Tuh ya. Aya tuh bece teh tekno spidol kalah bawa serokan. Kalah bawa para ginyen kue. Kalah ada di oh iya. Makalah talenan. Alah, aing mah lihat eta selama di babawa. Ya spidol mah jigana mah. Ini makalah budak ece ieu mah. Aduh, anu ece lieur teuing ya. Kumaha geus koplok. 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 Cik orang coba aku aja di asaan. Satu. Irung. Aduh, urang tuna we keun mengken urus namanya. Yo, pacar teh ka dieu teh. Cik, bade naros dieu teh ka ade-ade anu aya di pojok baca adi kampung Babakan Nagro. Cik, nah bade naros. Ece mah biasana teh sok ngajar ngeundaan kasastraan Sunda. Naon? Kasastraan Sunda. Cing, ece gaduh tataru cingan. Gaduh tataru cingan? Teu tah cik ece heula. Palu naon anu bisa nyarita? Palu beuhir? Palu rompok? Palu rompok. Palu naon? Geus ceula lieur lah. Palura. Hah? Palura. Palura. Aya nu apal. Bisa. Palura pinter. Tak kula atuh. Cik, ayo gaduh taucingan kan? Gaduh cing. Cing sok kumaha. Buah naon dipikir sekolah lagi? Buah naon anu dipikaresep ulah laki. Alah ayeuna. Buah salak. Lain. Buah apel. Lain. Cika tukang buah. Rode wae buah naon cenah. Luka begitu terang. Biasa teh.
salak lain, buah apel lain. Oh berarti buah nangka. Lain. Buah nangka lain. Buah samangka. Lain. Samangka lain. Buah nangka lain. Buah anggur. Buah naon atuh? Buah henol. Lucu. Buah naon aduh dipikir resep ulah. Buah henol. Jadi pending liarnya buah henol bener pinternya. Cik Aidi nu gaduh tetep kumaha? Dicolok, diputer-puter, beperedeyan. Ayo tahu dia mah kakak dicolok. Kicap. Ayo embung, ayo ngajawab lagi eceu mah. Sieun jorang Dan atuh. teje dicolok, diputer-puter, ucap kicep. Dicolok. Diputer-puter. Ucap kicap. Anya, cek apa jawabanana? Citra teh atuh. Naon jawabanana Dimas? Etan ngorong. Nu ngorong. Oh, Dicolok, diputer-puter, ucap kicap. Aya keneh. ayah. Cing sok kumaha. Orai naon lempang-lempang. Orai naon nu lempang. Orai naon. Di mana-mana dia orai mah pasti luar leor. Ieu tah lempang urang teh tah. Ieu lempang. Orai sanca. Lain. Orai sanca lain. Orai kobra. Lain. Lain. Gimana apa orang? Orai bagedor, sanca bagedor. Lain. Naon? Itu terang teh bantuan eueuh atuh. Orai naon? Terang. Hah, lieur cuma tunu lagi tunu apa? Orai naon? Orai anu geus sadar awi tali. Oh, ayo nu geus ngadahar awi tali. Oh, bener. Orai nu sekedar awi mah pasti lempeng beteng nanya moal waleor kieu. Abi gece aya hiji deui. Hah, boga? Boga. Cing sok. Pare naon anu sok pare-area omong. Pare naon anu sok pare area omong. Pare huma, Lain. pare segon, Lain. pare naon? Pare sawah. Lain. Pare sawah lain. Pare naon? Deketan. Lain. Tahan cenah tah. Lain. Pare naon anu coba lieur? Pare-area omong. Nyana batakna tukang baso sok nakolan ringkok. Ah, aya di wae ieu mah. Ngaku naon tukang baso sok nakolan mangkok. Beureun matak hayang kayu. Lain. Payu. Cek eceu mah pasti hayang terebeak basona. Lain. Hayang ah lieur aya ngacaat kebarantuan. Naon? Itu bisa. Teu bisa tuh dia naon jawabanana. Lamun nakolan kokol mah bisa disangka ngarora. Oh, jangan gokol bisa karena bener. Aduh, paling ntar ya mah. Ya, ada kita taruh cingan teh. Teu. Acan ku aja di gade. Ce agak ge boga tatarucingan tapi anjing si Dimas. Sok cuma aya ke Bandungan heula kumaha cinganana. Bahasa Jepangna motor jeung monyet naon bedana? Ieu naon? Motor mah Kawasaki, Ai monyet. Kawasia. Aduh. Ini bener motor mah Kawasaki. Ari monyet. Kawasia. Aduh. Motor mah Kawasaki. Monyet mah Kawasia. Aduh. Kabi deui ah. Aku dekat ya.
motor mah Kawasaki, monyet mah Kawasaki. Pulang nah, karena beta terus diajar tata rucingannya, paling terhebat di murid di siswa di dia mah. Akhirnya mah orang diajar ngawi nyanyi. Nah, ngeres teh? Pasti sok diajar ngawi, diajar nyanyi. Nah, ece mah kieu-kieu baheula anu sorana. Malahan mah ece teh baheula kantos ngiringan Indonesian Idol. Cek like Indonesian Idol. Mana? Indonesian Idol. Oh, Indonesian Idol. Cik sok ayeuna mah urang diajar ngawi, urang diajar nyanyi. Cik. Ayeuna dia nu tiasa nyanyi. Abi. Heula si Dede. Biasa nyanyi tuh. Dede teh kelas sabaraha? Oh, TK cenah. Terang teh naon Dede TK? Terang? TK teh Dede tukang kerupuk. Nah, Dede, TK mah biasa dateng nyaci teh balonku ada 100. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Telah ke ulang nyanyikan kulitnya. Cik Dimas boga teh lagu. Gaduh, Cek. Di sok ka dia ke hareup, dia uce di dieu. Di kumaha di dieu tadi Mas dari dieu. Kok nyanyi. Mapai jalan satapak. Lagu apa judulnya? Mawar bodas. Mawar bodas aja bener ayo mawar bodas. Di coba. Mapai jalan satapak ngajungjung ka hiji masjid. Teka rasa capena karena abi arek aloh. Dia bener bisaan. Tapi anu sabar nyanyi teh kan kudu aya ekspresi. Ulah ieu mah mapai jalan tapi kudu aya ekspresi. Cobaan make ekspresi di Masna. Mapai jalan satapak ngajungjung ka hiji masjid. Teka rasa capena karena abi arek aloh. Coba pakai ekspresi coba. Mapai jalan satapak ngajungjung ka hiji masjid. Teka rasa capena karena abi arek aloh. Oh, iya bener. Teh mun teu salamat tina lagu mawar bodas. Tapi diganti liriknya. Asal mah kieu. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nurit teh oh etanya bener bisa hebat eta keula tukang Dimas. Ini sok ka dieu. Aman. Ka dieu coba jasa lagu naon? Ulah ceri. Ulah cerik. Oh iya aya lagu ulah cerik cik cubian lagu ulah cerik. Ulah ceri, ulah diceng-cerikan. Sabab abdi geus teu kuat. Naon? Lagu ulah cerik bakian ada teh. Ulah cerik. Alah. Tong dicerikan. Dari makan jadi randa. Cepaslah jadi kuda. Jadi kudu. Nah. Cete bisa kumaha. Tak eta Ulah ceri, ulah diceng-cerikan. Sabab abdi geus teu kuat. Teu kuat ayang busiat. Aku busias mah. Ayang. Aduh. Nanya tak gitu. Ayeuna eceuk bade nyanyi lagu Mama. lain mama. Mama. Ya, ieu laguna. Oke. Lamun eceuk terus dinyanyiikeun, kada anu kapayun ya. Ya. Lagu nanti lagu Mama. Nah, ieu lagu. Hampura abdi hampura di rumah tos seueur dosa ka emak anu sakitu asikna rumah mulang ke
Sabali. Dimas Sabali. Awas. Lagu naon? Emak. Lagu emak. Oh, lagu nyanyi teh ulah kieu tapi kena berekspresi. Aktif. Ya, wajah Sabali. Emak. Cobaan. Emak. Sing aya nada A-nya ya. Coba Dimas Sabali kieu. Emak. Siap. 1, 2, 3. Dimas, sama agarawan. Allah masihkan dulu masih bisa. Hampura abdi hampura. Masih bisa. Ampura. Iya, mah laguna Dimas sedih. Jadi Dimas teh kudu berekspresi sedih. Sabab nyaritakeun laguna ka emak. Nya, monya hampura abdi hampura. Dimas teh kudu sedih. Ya, siap. Jadi yo, tinggalkan oce. Hampura abdi hampura. Nah, bercing di dadaan sing saya cobaan. Hampura abdi hampura. Diri rumaos tos berdosa. Diri rumaos tos berdosa. Diri rumaos tos berdosa. Diri tos rumaos berdosa. Iya, mah kudu dibere lagu budak jalanan. Kan kita budak jalanan. Cek batur mah Dimas teh budak jalanan. Gawe ukur ngising dina pacilingan. Sabaderna Dimas ngarasa nalangsa. Iya Dimas jika kuliti. Dimas, ya, lagu budak Jalanan. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Siap. 1, 2, 3. Cek batur teh kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen Gawe ukur ngamen dina kendaraan. dina kendaraan. Sudah deh, sorry. Sabenerna hati ngerasa nalangsa. Sabenerna hati ngeratna. Reka, ya siap. Dimana iya Dimas teh eta bijilna. Dimana atuh dimana ya kuring dimana atuh asalna. Tuh siap. 1, 2, 3. Dimana atuh dimana sim kuring bijilna. Dimana atuh dimana diri kuring dimana atuh asalna. Oh siap. 1, 2, 3. Dimana atuh dimana diri kuring dimana atuh asalna. Coba kan dari Mas. Mapadu cenanya. Siswa-siswi anu aya di pojok baca abdi sadayana pinter tur parikeun sadayana paralinter terus kreatif ya. Nah hebat insyaallah dina sanes waktos ece baris ka dieu deui ngajar deui ya. Tapi engke mah moal ngajarkeun nyanyi lagu pop Sunda. Nah,
sakitu bae anu kapihatur hapunten beli aya kalepahan saninten buah saninten di para patan hapunten hapunten beli aya kalepahan sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah ka para warisana tuh tinggal di dinya parantos aya buku sedang rek perpustakaanana. Ieu teh nyaeta di rumah pojok baca abdi nu aya di Nagrog. Ku kituna hayu ka para waris sedayana, ka para mahasiswa, ka para pejabat, ka urang Sunda, hayu urang diajar sulap. Sulap, hayu urang bantos. Ieu rumah pojok baca abdi supaya sadayana marurang kali siswa-siswi anu aya di selatan khususna umumna anu aya di Indonesia tiasa sarumanget dina maca. Ya, supaya barudak henteu wae kana game online. Tah kitu hayu bantos ieu rumah pojok baca ku sadayana. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.